Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh jauh. Damal ayeuna di dia. Cuti bos. Cuti hunya. Pokoknya nama ke kasmaran. Aduh. Kemecahkan telur. Bahagia. Telur cai kaheman. Cai kaheman. Ngabedahkeun depotnya. Bedah kena budal. Bismillah dicocokkan. Darah mang ya deh. Sehat bos. Lain urang teh keur ngobrolkeun soal kahirupan bos. Wah bos. Hirup teh pan di dunia ye, di dunia nepi ka aya loh mahfudna nepikeun ka maotna nepi ka akhiratna. Cepot apal merenya tentang sejarah eta atau Ya bismillah we. Sok atuh terangkeun, mudah-mudahan manfaat maslahatkeun sararea Insyaallah. Insyaallah. Ya, sok kumaha teh teh. Wallahu alam bisawab. Pamimitna teh cenah manusia teh memang diasupkeun ka indung bapa teh cenah nya meh jadi teh di loh mahfud heula gitu. Terangkeun coba. Insyaallah. Orang buka lah pengizinnya. Bubuh we poe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah langkung tipayun urang muji syukur ka Allah. Zat anu maha kawasa, berkah mantena urang tiasa kempal di dia. Nya apa Teu aya sanes lintang ti widi mantena. Urang tiasa ngumpul ngariung, pasihan nikmatna sehat. Alhamdulillah. Nikmatna urang boga duit, ya. Nikmatna urang bisa seuri, nikmatna urang bisa ngarenghap. Nu utama nikmat nu panggede-gedena ku Allah dipasihkeun ka urang nyata nikmat iman sinaran Islam. Alhamdulillah. Nya pot. Ya kenikmatan iman Islam urang singkat canda ka yaumil akhir. Amin ya Allah. Da urang teh diciptakeun ku Allah dalam keadaan fitrah. Matak balik Suci nyapotnya. Nya matak kudu balik deui urang dalam keadaan Islam. Amin amin insyaallah amin. Ittaqullaha haqqa tuqatih wal tamutunna illa wa antum muslimun. Kan gitu leuy. Nya pot. Hilap sholawat sinareng salam urang sanggakeun kapanutan urang balarea contohun urang balarea nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadut ka kulawargina sahabatna tabiin tuluy ka urang sadayana. Amin amin ya Allah. Mugia urang sing janten umat anjeunna. Amin ya Ya Allah. urang ge sing kenging sapatut ujma engke. Amin ya Allah. Mudah-mudahan we urang sing kaasup umat anjeunna gitu nya. Nu cinta kana sholawatna. Ya, ngajalankeun naon anu sok dijalankeun ku Rasulullah, akhlakna budi pekertina. Amin insyaallah. Ayo urang babarengan, urang ibadah ka Allah samampuna. Ya. Kuring meureun bakal nyaritakeun sejarahna kahirupan manusia. Nya tentang di dunia nya potnya. Ya, urang teh teh kitu wae datang ka dunia teh lain. Ya, urang teh ku Allah geus diciptakeun heula. Ruh urang, ngaran urang, nasib urang geus dicatetkeun, geus diciptakeun ku Allah, disimpen dina Lauhul Mahfuz. Dina hiji tanggal. Ya. Sidratul Muntaha teh kitu. Pot. Walau alam bos, beureun lain da beda deui alamna. Oh, Dari langit ketujuh mah urang mah nya. hanya Allah anu maha uninga. Urang mah moal nyarahu. Ya. Iwal mantena nu bakal nyaho sagala da anjeunna atau mantena anu nyiptakeun urang beler Nya pot. Di luar jangkauan urang nya potnya. Itu bener. Da urang teh meureun ke teh siruh ieu teh geus ditanya ku Allah teh. Uring teh saha siga man rubuka we. Cek eta ruh teh
ajen teh pangeran abdi menyiptakan alam semesta Allah aja wajalla. Terus Nabi anjeun saha? Nabi kuring teh Nabi Muhammad. Ya sahadat tah urang geus Islam teh mimiti urang teh. Gitu. Tak engke nasib urang pati jodoh bagja celaka geus ditangtukeun ku Allah. Umur maneh sakieu ya di dunia teh bakal kieu Heula pot. lan Pan biasa nama dina 4 bulan dalam kandungan cenah nya ditanya kitu teh. bener. Dicatat kitu teh. Ari eta mah sejarah kitab. Kan Hmm. imah panerangan kuring nu apal. Oh gitu. Tang geus siap diasupkeun we kana 4 bulan. Gitu. Ketika ruh eta ditiupkeun ka hiji janin awewe geus umurna 120 poe. Ya tepat 4 bulan teh kakareng Terus dari dia. diteuneun umurna Umur, itu bakti, bakti jadi aja. ditaruh di satet heula ku Allah nya Ya. di alam Lauh Mahfuz teh. Ya. Tages diasupkeun di janinana diasupkeun. Nah, sanggup Oge. maneh teu kan gitu. Iya. Cenah cek bu orok kena cek ruh teh sanggup, berarti lah sampai lahir. Ya. Bekal lahir, tapi lamun anu teu sanggup dengan kakak kaguguran. Kakak 8 bulan maot, budak dia teu sanggup, Bos, jeung hareupan dunia. Ya. Nepi weh tina 8 bulan turun ke alam rahim. Ruh urang teh. Ya, kan Jadi kieu ti Lauh Mahfuz kana alam rahim Ya. gitu nya. ruh urang disareadan ku tadi teh lalaki jeung awewe. Heula potek nanya. Bulan. Ayeuna mah cek cepot teh sanggup teu. Jadi Iya. 8 bulan dalam rahim teh. Nya. Di mana eta nya jawaban kituna? Cek kitab. Kitab dinya di mana? Walhu alam. Mungkin di para nabi. Kan Tetep bener malaikat teh bari nyaho. Tetap di Allah Iya. nya nu disampaikan Pada dengan nah cara kakak 5 bulan keguguran. Ya. Lain kebeneran eta mah geus jadi baheula teh kungsi ditaros beuneu teu sanggup Ya, jadi kabukuran. mohon teh sanggup Gusti cenah ah nya hareupan dunya mah bisa kan nya geus umur sakitu. Urang mah teu arapa apanya? Ya. Eta geus kuring ge menit dengan ilmu teh mah kitu ge. Ngan imah walau alam da kuring mah teh nyaho. Ngan imah euceuk kitu we. Iya. Da kabeh sekali ge euceuk lain. Iya. Ya. Pastinya ayat Cek kiai ieu cek kiai itu makan euceuk nabi. Iya. Nabi euceuk saha? Cek Allah. Nya. Melalui malaikat Jibril kan gitu. Ada ngaran cek Allah pasti bener. Ada cek orang macam itu bener. Tapi ada cek Allah pasti bener. Ya, mulai keraguan. Tah, geus asup ke alam rahim, borojol ke alam dunia. Jadi mimpi Allah Mahfuz terus ke alam rahim, Alam rahim, kedua alam katiluna ke alam dunya Alam gitu nya. dunia, orang borojol bari ceurik. Kan ceurikna eta teh. Lesa ukur ceurik. Aduh Gusti, kuring ieu lahir ke alam dunia geus siap. Kuring naon diberjanjikeun tadi. Kan teh seuri orok malah ceurik. Nya ceuriknya. Ya mata geuning aya paribasa cekolot keur orok mah ceurik geus balik dijeng ceurikan. Oh bener potnya. Ya. Ari ceurikna lahir bahagia, da urang lahir ka alam dunia, tapi ceurikna urang paeh dijeng ceurikan, bener teh sedih. Tah ieu dunya. Mata ketika lahir ke alam dunia borojo cerik teh kudu geus siap urang nu naon tadi nu dijanjikeun jeung perjanjian jeung Gusti Allah. Nya datang teh Ya. keluar teh ti rahim dari saranja. Ya, ditaranya untuk moana naon. Heeh. Dah nu paling pintu nu kahiji ieu pintu nu utama di alam dunia urang. Kan urang di alam dunia teh oro lebih ke akhir balik mah urang teh tanggung jawab kene kolotnya ini bapak urang dosana. Ya, urang kelakuan goreng oge tetap menjadi dosa mah ini bapana. Nya. Tah ayeuna lamun indung bapana dengan didik bener ti nol lebih ke akhir balik cilaka. Heeh. Sedangkan dunia mah tempat mumara. Awal akhir bakal digarwani ku Allah. balik. Ya, bulan balik mana? Cukup umur mana? Tapi orang balik ke bawa bekal meren. Bekal naon? Amal soleh. Amal perbuatan wahadi. Kudu kumaha? Berarti orang kalam dunia ini kudu neangan. Matak dengan kamar disebutkan. Nahahul hula alabatan sirah. Berarti orang sama meh ngalengkap pikir hula. Mana guru nu hade? Mana agama nu bener? Mana anu picontohan Rasul deh. Kan ku otak heula. Ya. Nah, zaman ayeuna mah loba makhluk teh
lengkah heula lah patan sirah anu tadi disebutkeun bos. Heeh. Hayang duit loba neangan konten anu matak sampai kang ngadosakeun panon batur. Teu dipikir heula dosa nama Nemong-nemongkeun eta teh dosa jariah. naudzubillah nemongkeun kemaluan ya. Dosa jariah seumur-umur. Auzubillah min dzalik. Ditonton di lalajonan ku jutaan jelema badi mainan geus mere dosa tah ka jutaan jelema. Tapi duitnya jadi loba, Pak. Moal barokah malah jadi siksa. Barukan ngeunah teh cek hawa nafsu. Benar, Tapi sanggup kuring nempokeun geus kolot kuring misalkan si aki-aki geus ini nempokeun anda awak kuring keur ngora era deui. Auzubillah. Pasti era. Auzubillah, Pak. Ngomong geus incuan, boga salaki. Itu deh kamu. Iya, sebenarnya. Ditinggal ku Cuma ku incu ku anak era moal Cari akhiratnya. candi akhirat. Saestuna manehna geus ngera-ngera indung bapana, ngera-ngera dirina, Naudzubillah. ngera-ngera turunanna. Oke. Ayeuna ngeunah bos, can kawin, can nikah. Nya bebas ya. bebas kene ngadu bisa gede engke geus waktuna aya jodoh da ngaranna ge nu kitu maleungit. Aya wae nyiarkeun nya tah ieu amal teh. Matak aya dosa jariah, aya amal jariah. Iya Tah benar. eta kaasup dosa jariah. Auzubillah. Nemong-nemong bujur urang, nemong-nemong awak urang ditempo ku lain muhrimna. Nu lain hakna sarua jeung menang ngumbar-ngumbar dosa ka batu. Mereka dosa. Mere dosa. Dosa naon? Dosa hawa nafsu. Aya hukumanana teh di dunia teh, Pak. Bos sampai mah maot gaya hukumanana. Naudzubillah min dzalik. Ya. Hilang waruah disebutkan kitu teh. Mun geus eueuh ka era nemongkeun awak jati dirina ka batu nu lain muhrimna berarti geus eueuh ka era. Berarti geus eueuh waruah. Ya. Tak ieu bahayana matak di dunia teh urang kudu bener-bener neangan pi amal soleheun. Ngahiji jeung kiai, ngahiji jeung para ulama anu saroleh, ngahiji jeung jama-jama anu saroleh. So urang mengalariu sangkan naon jadikeun amal jariah, amal soleh. Ya. Da urang teh boga prinsip di dunia teh. Asal di mana rek naon jeung rek ka mana. Itu dunia teh nya. Orang asal di mana? Lahirna orang ke alam dunia, berarti kan ti Gusti Allah. Terus orang rek naon di alam dunia deh. Rek ngabdi orang ka Gusti anu nyiptakeun urang. Kudu kumaha ngabdina? Teu patuh. Ari patuh kudu kumaha neangan agama anu dipikeun ku Allah. Jalan ke kebenaran. Mana? Berarti inna dina indalohil agama keselamatan. Geus menang agama keselamatan, orang berpikir kumaha carana orang hayang menang keselamatan. Hayang menang keislaman jadi dinu Islam bener. Berarti orang neangan ilmu rukun Islamna diteangan, rukun imanna diteangan, sifat wajib Allah diteangan, sifat Rasul diteangan, sifat wenangna diteangan, sifat jaizna diteangan. Ya, bener. Geus beunang eta geus kuat urang akidahna rak urang buka Quran jeung sunnahna jalanna geus kitu geus beunang elmuna tinggal urang praktekeunana nu panghese-hesena teh eta teh ngajalankeun lengkah urang sesuai jeung ucapan kan tekad pola laku lampah tekad ucap laku lampah jadi diri niatna ucap jeung lampah kudu sarua. Niat orang hayang silaturahim, niat ucap kuring mun silaturahmi rek bener lengkah nanti kudu bener imah niat silaturahim ucap silaturahim datang ka ditu mamaseaan hari langkah nama sesuai deh jeung silaturahim. Naudzubillah. Tah zaman ayeuna teh geus eueuh lu inget ka pae. Astagfirullah. Yen ngarasa dunia teh bakalin okosieun ku musibahna, okosieun ku peringatan ti Allah, tapi teu mikir-mikir. Sedangkan mikir urang kudu kumaha geus maot lain maot ada maot pasti bakal. Bener, Pak. Maot kabeh ge bakal camat kabeh oge. Ya, calon mati kabeh oge bakal, kabeh oge teh semua bakal. Towa ke bangsa kuring, bangsa manusia, malaikat kabeh bakal. Tah, nu di pikiran ku urang hiji
naon sageus paeh. Tak etanya Ya. pot. Lain paehna deh, paeh mah geus urang geus narima. Tah kudu kumaha tuh di dunia ieu teh supaya selamat di alam Berarti urang barjah. ngajalankeun hablum minallah wa hablum minannas. Teu cukup hablum minallahnya. Nya berhubungan bae jeung Allah naon tina salatna, Iya, bener. tina puasana, tina zakat nu rukun Islam. Heeh. Tah eta pek pigawe geus urang nyembah ka Allah teh pratekeun ka papada makhluk Allah. Heeh. Urang teh okodna dina salat kan aya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Eta teh geus janji urang teh. Ka Allahnya. Nya hirup urang, nasib urang, paeh urang teh disebakeun ka Allah anu merubang alam. Tapi mana buktina? Tinggal nurut perintah Allah Cek nya. Allah teh sing hade anjeun jeung makhluk kami. Jeung papada makhluk kami. Papada gitu nya. makhluk kami. Mun aranjeun hade jeung papada makhluk kami jelas maneh geus hade jeung kuring cek Allah kitu. Allahu Akbar. Sing sanu nyaah ka papada makhluk kuring cek Allah berarti kuring bakal nyaah ka maneh. Kan gitu. Naon bedana urang bade buru boga anak. Heeh. Anak dibageran ku urang. Nyaah teh guru. Ya, Nyaah. nyaah pot. Tapi mun ayeuna ngakaguru hungkul urang nyaahna ka anak henteu. Kumaha cek guru? Nya bener. Bener pot. Hirup mah. Eta we secara isalna secara naon? Lahiriah. Nya. Komo Allah. Allah manu ngabogaan sagalana. Mun urang nyembah ka Allah bener bae jeung hade ka papada makhluk Allah nu seje, Allah bangga. Bangga pisan naon sababna cek Allah. Ieu makhluk kami nyaah ka papada makhluk kami seje. Kuring bakal nyaah ka maneh. Berarti memuji kaesaan Allah, memuji ka agungan Allah ada berarti urang. Jadi makna subhanallah teh maha suci Allah, Allahu akbar. La ilaha illallah nya walhamdulillah na. Tah ieu disebutkeun urang perjalanan hidup di alam dunya teh tayangan kariduan Allah. Nu mana tadi teh Hablum minallah, hablum minannas, jalankeun gitu nya. Jalankeun Atau tama sahadat teh potnya. leres. Oh, Madak urang geus janji asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saksi tauhid kaesaan Allah, urang ngayakinan dia Allah teh hiji, maha tunggal, eueuh bandinganana, nya pot. eueuh sekutuna, Allah zat anu maha kawasa. Urang kudu kumaha taat patuh kana parentah Allah. Tah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah syahadat rasul. Sahadat Rasul. Kan nya. naon eta akhlak budi pekerti, matak contohan tah. Nya nabi teh ku Sembah akhlakna, Allah, sembah nya, Allah, nya. pigawe naon anu diturunkeun ka kanjeng Contohkeun Nabi. kakakku kanjeng Nabi. Ya. Bener. Ku sabab nabi mah geus jelas-jelas disebutkeun dina Quran oge dina sagala ge kakasih Allah. Nya. Kakasih teh naon? Makhluk nu paling dipika cinta ku Allah. Ayeuna mun urang nurut kana makhluk nu dipika cinta ku Allah nya kanjeng Nabi Muhammad bangga Allah. Bari jeung kaparentah ka urang mah samampu kapan gitu nya pot. Jadi kalau na urang lekat ka papada urang baan sih. Kela pot balik deui masih kira penasaran teh. Da sakanyaho urang mah dina penerangan teh diteundeunna umur itu ieu dikala umur 4 bulan dalam Ya. kandungan cek cepot tadi malah ketika di Lauh Mahfud. Nya jeung umur sagala ditegeskeun deui. Oh gitu. Mencek urang kalimat ditegeskeun deui dina. Kan kieu. Made urang rek gawe. Di geus kabayang wonte. Kan teges rek gawe moal maneh. Kan gitu. Ya, bari can dibikeun namanya gaji siap bener maneh digawe di dieu. Oh, Kan gitu. oh, tah. Nya kuring gawe. karek dibire nya geus gawe. Oh gitu. Jadi ditegeskeun deui. Wallahu alam Nya namanya da kembali ka walau alam da Allah mah nyaho. Ngan ieu mah kuring mah apa penerangan we aya nu ngabejaan gitu. nya. Kan teh salah. Itu salah pot bener alus. Ngan ari kuring mah ku sabab lain ahli agama, lain ulama, lain syekh, lain ustad, kuring mah cepot we. Alhamdulillah. Tah, Bener pot. urang teh cunduk kana waktu ninggang kana mangsa geus beres di alam dunya teh kan kales urang. Kasimpulan di dunia teh kudu kumaha cenah kasimpulan. Pokona di dunya mah urang sing jadi makhluk anu manfaat masalah pada papada. Allahu akbar. Karena Allah. Bener pot. Alhamdulillah. Jadi jadikan orang makhluk anu manfaat masalah pikeun balaraya karena Allah taala. Balik we urang teh ka alam barjahnya pot. Balik teh kan orang teh Israel datang teh ya Fulan bin Fulan. Oh ya Allah Allah. resmi warang uih urang hade mencek Allah ka ade Israel
lemeskeun mautna, Allahu Akbar. rangkul mautna, tenangkeun maut, kuring ridho ka makhluk ieu. Allahu Akbar. Kuring bakal dimuliakeun ieu makhluk ieu gitu. Ijro ieu kan teu sembarangan nyebut nyawa. Ari kanu soleh mah. Tapi warang Allah teh anda misalkan dina kitab bae menerangkeun, kadang leungeun teu narima, sirah teu narima. Nya. Ketika orang dicabut nyawa teh sirah teh halangan. Nah, da munan mending halangan, kuring keur mikir keur kahadean. Kuring pikiran keur dipakikeun karena Allah. Pindah kana leungeun, ceuk leungeun kae heula. Ulah wakasa gawaehna nyokot nyawa kuring. Leungeun sok dipake babagi ka batur. Heeh. Ieu leungeun teh jadi saksi urang sok mere ka jama-jama atuh makhluk anu kasusahan. Nikah deui ijro ieu teh turun ka suku, jeung suku lengkah kuring sok ka masjid. Allah. Sebagai ibadah. Sebagai di kana jalan bener. Kan bingung. Tanu tara ibadah ge pasti nolak rek dicabut teh, cabut nyawa teh. Cek saha? Ya mungkin nolak. Nolak saha? Embung kuring mah. Embong teh biwir teh mah. Sanu ngabela. Sirah mah ngabela, suku mah ngabela. Eta mah nolakna ku sawa hawa nafsu. Embung. Ah, siah meureun cek Israel. Ija deh pokona di mana wae kuring dudut. Kumaing ya. Nah, Bener. kalau sababna da Allah kesemerintahkan cabut si itu. Ari kanun soleh mah ijro ieu tong nyeri teuing karunya tuh. Sing lemes nyokotna. Lemes we geus ceri. Komo lamun dipaksakeun. Astagfirullahaladzim. Matak cenah pang nyeri-nyeri teh sakaratul maut. Astagfirullahaladzim. Getir sakar maut mah. Komo dikoro di dieu teh perang urang samemeh. Dina dikoro ieu urang masih kena hampur tapi ngalamun ayeuna Urang teh pan teh nyaho mau teh ilahnya potnya. nyawa geus dina lak-lakan berarti tutup hampura Allah. Matak mumpung harirup sia teh Tetep berbuat baik potnya. keur dibari sehat sok atuh berbuat baik sing rajin anu sia teh. Ikhtiar sing rajin sing nyaah ka papada. Ya, berjuang karena Allah. Marane ngabiayaan anak pamajikan sawajeung anu jihad sia teh. Bener pot. Lamun urang ke jihad eta mah boga pahala. Bener potnya. Ya. Jihad orang mere kana ka pamajikan. Ada jihad fisabilillah. Karena awak pun dipakai ikhtiar keur anak pamajikan. Eta we jihad mah. Teu kudu perang jauh-jauh. Cek penerangan pot. Dalam barjah teh kumaha teh. Tah, geus versinya bosnya. Berarti urang teh asup balik ka alam kubur. Allah. Urang teh menggetirnya tawa ka alam kubur heula. Nya, Mandian bener, urang nyeri keneh. Matak si mayit teh ngomong kana mandian teh. Manusia anu harirup keneh. Tong mandian kuring tong nyeri tong kasar-kasar teh nyeri kakar ge bisa asup nyawa cabut nyawa kuring nyeri keneh. Mun arapal mah maneh hidup. Bener pot ya. Di kapanan di bajuan dia balik ke alam kubur. Jadi tadi sholatkeun menggeus. Asup dah kenal liang kubur, 7 lengkah diudangkeun deui. Matak dengan kulun nafsin za'iqatul maut. Setiap berjawab bakal ngalaman, lain bakal maut, ngalaman maut. Ari ngalaman berarti bakal dihirupkeun. Iya. Geus beres urang 7 lengkah bus ruh asup di kana awak urang, didinya urang anu amal soleh mah bakal panggih jeung awak siga urang. Sama nih, mah teh urang teh. Nah, kuring amal soleh maneh ketika di alam dunia. Amal goreng kumaha amal goreng? Sawangan beungeuna budug. Alhamdulillah. Badak katanya cicing maneh mah. Kan gitu. Asal dibaturan kudu dikasieun munnya di dunya teh. Pokona mau amal buruk berarti di kalau dibentukkeun amal buruk, bos beungeut buruk. Dan kadang gitu sama nih maneh kuring kira gitu. Nah, beda. Kuring amal goreng maneh di dunia. Cek amal eta naon? Pek jawab ku maneh. Kuring mah teu bisa cek amal buruk na. Tapi kerjaan jamaah soleh mah pulaan cicing kuring mah jawabna. Duh. Nah misalkan es bonbon soleh. Kita es bonbon deui kemarin. Sa mana teh kuring teh. Nah, dua kuring amal soleh ketika di alam. Tah cek anu amal soleh teh anu aslina cicingnya es bonbon. Kayak kuring mah jawab malaikat petugas Allah kana mah munkar wa nakir. Man rabbuka wa imamuka wa nabiyuka wa qiblatuka gitu we. Bener. Urang mun teu bisa ngajawab kumaha? Nya bener. Alhamdulillah Gusti, astagfirullahaladzim. Urang teh lamun teu bisa ngajawab sanajan urang ngapalkeun man rabbuka di dieu. Teu bisa, Bos.
Ada ngabakeun ngolotoknya sirah oge. Geus kadalar. Geus di alam kubur mah beda lagi. Ibarat naon, Bos? Ngapalkeun pidato. Nya Ini mah bener pot. geus bisa ngolotok datang ka panggung ngompol ngadeg-deg. Mules. Bener potnya. Ya, dah non bedanya. Tapi karena di alam kubur mah ada abadan abadi. Kolidina piha. Cuma bisa balik di alam dunia. Ya, geus beres di Matak beumbeng di dunyanya sih benernya. Matak nu goreng mah cenah amal goreng deudeu. Alhamdulillah Gusti. Beka tong waka dikuburkeun kuring sieun panggih jeung munkar nakir kan gitu. Aing soalnya mah buru-buru anderkeun kuring hayang panggih jeung makhluk Allah ngaranna munkar jeung nakir. Tah ada bedana. Matak geuningan anu soleh mah buru-buru gerak kuburkeun. Kusabab hayang panggih jeung halo. Panggih jeung petugas Allah nya teh munkar jeung nakir. Ari anu goreng padut mah tong dikuburkeun kuring. Ya bener. Kuring sieun. Komo anu maotna bunuh diri mah. Naudzubillah. Kade. Naudzubillah min dzalik. Sakumaha urang hirup susah, hirup balangsa. Dunya ngaranna ge. Ulah sampai ka urang putus harapan, putus tina rahmat Allah. Ayo tambang kana beuheungnya ulah. Naudzubillah ya Sing Allah. ditebihkeun ku Allah. Nauzubillah min dzalik. Urang mah hayang normal we. Nu penting urang balik teh hayang dina kamuliaan. Urang balik kalau dalam keadaan kemuliaan ti Allah, kasih sayang Allah. Ngadoa teh. Cenah nu saroleh mah bakal diteuneun di buruan surga cenah kitu nya. Oh, kan kuring kan ka apal. Bisa ngalaman. Jalan heula. Kita jadi angkat bakal di buruan. Ari nu teu soleh Ya sesemperna neraka, Bos. Allah, auzubillah. Jadi ibarat naon penjara kan sama mereka pengadilan penjara gede. Kan aya penjara setempat mun. Bener heeh. Kan sebutannya mun di polisi mana polsek kan Ya. aya penjara we. Aya nunggu pengadilan bener. Ijing di dina wayahnanya 3 tahun. Kieu, Bos. Bari jeung dahar teh sayana kan beda jeung anu penghuni surga mah. Bari jeung geus disampakeun deui teh aduh. Ruangan teh mah cek Nerakanya, Pak. yang menuhi hadi ibadah mah. Can neraka, can harapan naon kali aduh. Cenah lolobana mah dosa nu pagede jeung papadanya. Nupang ageng-agengna kita jeung papada mah. Allah mah maha hampura nya potnya tapi jeung jelema mah kudu bentang persoalan di jelema Di kan. dieu pengadilan Allah. Astagfirullahaladzim. Cek Allah teh kuring ngahampura karena dosa-dosa hubungan jeung kuring cek Allah. Tapi urusan manusia kumaha maneh. Kuring mah sebagai pengutus. Karena Allah maha adil dinya. Nya maha adil jadi hakim, maha bijaksana. Kan silih teh malah teh. Matak urang hirup di teh tong jadi hirup pi omongan wae. Tapi urang mah hirup teh keun bae diomongkeun mah. Nya. Arek goreng alus oge ngan urang ulah jadi jelema anu jadi pi omongan. Omongan batur. Ya. Heeh. Sing hade we urang diajar hade. Da urang mah samampuna. Tah kesimpulan di alam kubur tadinya geus beres. Kan ari anu hade mah bobo. Ya, bobo di teh bae kabebasan. Ya. Tah anu loba dosa mah siksa. Kanu paling kade ulah ninggalkeun mah salat. Bakal aya hiji di alam kubur disebutkan orai sujaul akro. Nya sejauh akro kayaknya. Akro nyaho. Nyaho deh. Aduh bos tadi bejaan. Di bejaan. Ya apa waktu itu bisa nyimpen. Orai sujaul akro teh nyaeta sirahna 7. Awakna hiji. Ekorna 7. Keur jelema-jelema nu naringgalkeun salat Dibelit. Dikecrokan otakna. Anu hiji ekorna asupna liang bujur dikocek jero bedeungna. Astagfirullah. 1000 tahun dah. 1000 tahun nah cenah di alam akhirat teh sarua jeung sapoena di dunia 50.000 tahun. Allah. Jadi sapoe akhirat teh 50.000 tahun di alam dunia. Berarti hirup orang sabaraha jam? 1 jam setengah di alam dunia teh. Lamun dihitungkeun ku alam akhirat. Tah nu paling keung mah nya urang syariat masih dijauhkeun deh. Amin amin bot jauhkeun nya Di pengadilan dikumpulkeun di dinya kabeh di zaman Nabi Adam nepi ka engke zaman. Bangsa kuring lain sampai orang bahas deh nya kaharupnya potnya tentang kiamat mah. Bangsa kuring bangsa manusiana bangsa. Kunci supaya selamat di alam barzah teh nya eta sing hade
Hablum minallah habluminallah habluminannas. yang di dunia deh orang kudu jadi makhluk anu manfaat maslahat pikeun balarea karena Allah Ta'ala. Ya bener. Eta we. Samampuna teh apan kontinu. Nuhun pot alhamdulillah penjelasanana. Mudah-mudahan we sekali di urang singga asup makhluk-makhluk anu diberikan cinta ku Allah. Amin ya Allah. Dimuliakeun ku Allah sareng urang mudah-mudahan sing kaya dina mawat nage sing husnul khotimah. Jadi kade ka kadiri, kade Dari ka keluarga warga, ka tetangga, ya ka umat teh umat nu pokona mah urang ulah loba ting nyerhadekeun batur sakitu we nya. Ya Allah. Walaupun batur salah urang ulah loba ting nyalahkeun batur ya. Nu penting mah sing jadi makhluk anu manfaat maslahat keur balarea. Wallahu a'lam Bismillah bishawab. doakeun kuring atuh pot, sarua cepokeun doakeun ku kuringnya, urang sih doakeun nya. Mohon. Ridho Allah nu diudag urang teh nya. Kuring didoakeun balarea sing jadi manusia atau makhluk anu diselamatkeun ku Allah eta we. Amin ya Allah, iya bah. Boh urangna boh keluarga urang. Amin. Nuhun pot, nuhun pisan penjelasanana. Kapi hatur. Kuring pamit. Heeh, pot. Mudah-mudahan sing aya manfaat maslahatna. Amin amin insyaallah. Kagorengan berita jelas-jelas kuring, kakurangan berita jelas-jelas kuring. Nu alus mah pasti nu Allah. Amin. Da urang mah Bener, mah loba dosana. Heeh. Teka hitung Bangsa dosa. papatahannya potnya. Sanajan anjeun bangsa jin, kuring bangsa manusia. Cili papatahan. Da kuring butuh penjelasan manusia teh. Tah eta nya. Da Rasulullah ge kan golongan manusia. Mana kuring gimanan. Halifahnya aja lemah teh. Yang gimanan naon anu diajarkeun ku Kanjeng Nabi. Al-Qur'an jeung Sunnah. Atak bisi aya manusia nanyakeun nah jin bisa kieu. Yeuh jin ge dina Quran caritakeun. Geus sapadi-padi Allah nyiptakeun jin jeung manusia sangkan ibadah ka mantenna. Alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Sakitu kapi hadur. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.